Narsi. Oh, anu masalah si Mimin Narsi, anu sawahna. Heeh. Urang mah karunya oge sih kasih Narsi teh belum gitu nya. Sanajan manehna curang. Sanajan curang, licik, ngukur kebun batur, kamari tangkal balitung di paling. Sebenarnya mah karunya. Karunya gitu. Cuman eta teh meureun. Semua eta teh tina perlakuan manehanana kamari meureun ibaratna karma Heuh bener, karma. Kabatur manehna sok kitu sok ieu sok ieu. Tah giliran manehna boga pare di cokot ku batur eta maksudna. Berarti aya urang mah sih be aja. Sama selalu. Ya, heuh sih. Tama sorangan sih. Ye, kamari lamun si Narsi mental baik-baik eta si balitung, ya kumaha bere meureun. Coba ngomong baik-baik. Da mumun kamari galak lah yang cina korek. Kata tangga, karunya kan. Ya, kitu nawe ge lumayan. Man kitu si Narsi mah di sini. Jadi kumaha si Narsi teh? Si Narsi sok tukang pulang paling gitulah naunya. Jadi maneh ka paling. Intina mah kana karmanya. Sana sok pulang paling. Ceu. Itunya mun. Sana sok pulang paling jujur wae. Iya lah ceu, dieu lah ceu. Heula ceu. Kena ngomongkeun baturnya. Henteu buru. Puasa. Ceu dieu ceu. Puasa ngomongkeun batur. Mun di dieu mana di dieu? Nasi tadi cili asa panas kan. Itu asa kahuruan. Naon? Ngomongkeun baturnya. Henteu cari kira di dieu. Naon cedok? Ngomongkeun batur aing miluan. Barang ieu dia. Dia handap di jero. Ngomongkeun naon atuh eta maneh? Keur ngomongkeun ieu, keur ngomongkeun ieu. Ngomongkeun aing nya. Heeh. Pantesan culi aing meuni asa kadurukan. Urang mah Ngomongkeun si Narsi kenapa? masalah ieu kamari sawahna aya nu ngalelang. Nu sawah ente. Oh si Mimin. Si Mimin teh heuh bener. Bener teu. Ada urang. Kerira. Keur minggu kamari cenah. Tapi aya urang mah Percaya. Heeh, si tadinya urang ngobrol. Nya. Jeung saha? Jeung si Mumun tadi. Abang geus kapanggih jeung si Mimin ah. Can. Can. Pan urang mah kan ngobrol kayak jeung si Mumun. Orang si Mimin, seorang si Mimin kergeri. Oh, Kering. kering tipes. Apa gara-gara ngalah karesianya? Kawalan. Kasambat. Ulah wakaso ujon. Oh. Mungkin ini Cok, teh RTG. semuanya itu Karma. tah karma. Karmana. Karma ya. Maneh karma, sok sok ukur kurang kebun paling. batur. Nah, eta. Kamari balitung aya Nah. tahu sawah maneh di si Mimin atau pesat nyaho. Eta karma. Lain mah ai si Karma mah. Coba pikir deh Yo, Saro. ojo. Si Karma mah tetangga Saro. Karma Ih. lain si karma. Karma. Si Karma salakina si Mimin pukul ngalaan pare aing. Karma apa karma teh Narsi? Karma teh sok iya kan buka puasa. Kurma. Teu hari Kurma ini. heueuh. Cing, cek kelasuna. Nu bener heula nu bener. Pantesan. Naon? 26 derajat. Dia lo. Ieu Loba cicilan. 25 derajat. Hiji 2 pantes. Urang mah baling teresep ka si Mimin teh beneran. Laki itu langsung ujon. Ih bener. Emang kunaon teresepna? Atuh pare urang di alaan wae. Ulah wakaso ujon. Bener di imahna loba pare kamari urang keur kali ka imahna. Emang geus diilik di leuweung parena. Geus. Dina jero eta gudang mun loba pare. Atuh lain eureun di dinya. Colok heulan karungna pare apa bener lain pare? Wah sampahnya. Rasana Geus kumaha? ditanyakeun can. Eta rasana kumaha pare dalam ku batur. Ya, pas ku aing dicolok eta si Kang teh. Jos. Dikit-dikit teh. Rada-rada keras. Eta rasana kumaha? Pare kamari. Masa pare buluan. Pan aing melak pare buluan teh. Ah, Mau aya pare bulu. aya Bu RT. Bu RT mah teh nyamun atuh orang kota. Eta kamari kumaha pas nempo parena eueuh? Kumaha? Perasaan Perasaan kumaha? Sedih, kecewa, ngambek. Heh. Nya rasa kesel teh. Sarua lah mumung di kamari balitung. Cok. Eta mah lain rek cokot teh. Maling. Menta aing teh sia teh mere atuh. Eta cemumun harita cenah sih minta maaf teu. Jangan pernah minta maaf, tahu diri. Kan lebaran lagi. Oh, nya saro jangan lebaran. Pan sanajan lain lebaran ge kamari kan geus ngieun kasalahan. Lain, loba kasus nage. Si Mumun loba ngukur taneuh.
sawahnya. Sawah ongkok. Tapi ku Kebon sarua mah geus ongkok. diikhlaskeun manehna keur harita mau naon teh mau kata sarua. Jadi sarua mah diikhlaskeun. Bagaya mana Mas Sarok. Kan dulu saroh kene. Ya. Wah, ayeuna hareupeun ngaku dulurnya, teu urang mau ngomongkeun. Gini Saha kan, nu ngomongkeun? Ngomongkeun si Narsin. di lain kamari ngaku dulur kan kamari milu malangkeun si Narsi. Aja dulur. Dulur teh hareupeun doang. Ya lamun dulur ngabela kamari ulah milu malangkeun. Masa dulu milu malangkeun mun Lu sudah di belakang. pang kencengna deui buat teh geuning ngali. Nyaho teh ieu. Henteu teh nyaho ieu nana teh. Iki menang maling aing. Tuh nya. Da Ini Lah Borsia, gitu, Sarah. lah gitu. kebiasaan maling. Maling Borsia ieu tahu anu karek pucungkul pun di alanya. Tuh saro. Dulur tak pasti Dorosia tah. Dulur pas kieu. Sama masuk tara bebeja tuh dage. Lu panggil bebeja. Kita mang melaksalaki saro keur baheula. Keur aya keneh. Heuh keur ditunggulna keneh salaki saro teh malah. Dasar mana pondok leungeun. Panjang. menang Panjang leungeun. menang usaha salakeun si saro teu leutik sampai gede. Anu kos geus gede dipaling Gusia. Ajeun. Eta teh dulur, eta minta heula teh. Henteu. Pan ayeuna Bu RT mentana. Atuh Ya, minta minta geus geus dicopot, minta. Sama lain minta. Akan dulur saro. Dulur pas kieu ya. Mending si Mimina ambil tepungan meme pugu. Geus. Bunga. Tepung terigu kali. Iraha. Kamari pan aing teh barengan langsung ke imana. Terus ngomong Naon naon. cenah ngomongna. Hampuran sih urang teh pan main teh boga hutang. Tapi tadi WA si Mimin ka Saro cenah. Saro Mimin teu bisa kadinya heula, Mimin keur geuring. Hampura nya kamar teh si Narsi eueuh ka dieu ieu kita mun si Narsi Tuh, mana mana ngomong wae Narsi ngaya-ngayakeun wae. Oh. Ini mah. Aing apa henteu? Keceplosan tuh dagat saya ngomongkeun we si Mimin. Ini mah kitu Nur. Senasi diajar jujur atuh. Hese. Kita sa kos kitu. puasa sabulan teh Bang. Lain kieu ya. Neng, sing jadi jalma jujur. Geuning mah nyanyi ah. Si Mimin mana mah. Karunya si Mimin urang jenguk yuk. Bu aing. Kunaon Oh, sieun? si Mimin ngajenguk si Mimin mah oloknya. Lain sieun Bu RT urang nyeri hate we atuh pare urang di alaan. Sieun ah. Nyeri hate. Kieu nyeri hate. Geus puguh teh eta si Mimin anu ngala. Eta Buktina mana? Tah, Ya, ayeuna lamun lain si Mimin di dinya di antara ieu anu ngalaan pare aing teh. Ya kudu disegap di ka kamari, kudu disegap ciga maneh kala balitung. Oh, Ah. Orang intip kieu si Mimin. Ih, Sorang. Itu mah sorangan dari Gering. Terker-gering. Kegeren diintip. Diintip. Geus nyawa jelema keur ngaringkuk. Urang ge tepungan tadi tuh. Tuh tepungan, taribuan. Mang Bakwan. Edo emang bakwan. Terus di los benannya. Oh, digoreng Panggihan lain digoreng. Atuh ditipungan ngomong. Digoreng mah mau baik Jadi laparnya. Siap puasa teu pamali. Mang Bakwan ditipungan. Oh, emang yang si Mimin teh bala-bala. Kayak mau digoreng ieu atuh. Kira geus nyasakeun si Saro bere. Mu aing anak Boboro mere Saro anak genep belas. Bener Narsi aing. dikitukeun nyeri hate ku si Mimin. Teu biasa aja. Henteu. Jadi Cuma tadi ada nyeri nyeri hate. hati doang. Oh. Oh begitu. Sarah nyeri hate teh ieu dicokot tah. Aku juga nyeri hati Ya nyeri hati mah nyeri hati tapi kumahanya Saro teh kajengka dulu. Atuh dipanggil jantung cau ah. Siah yang pae di gulung jantung cau. Atuh siapa karak malosno de ala. Eh, Kan kamari dia buahan. senjatana gitu kamari emang saya daek di gulung balitung enak ganti emang saya daek di gulung eta Jantung. jauh jadi gitu. Bang Cau. Iya teh Ya. nyawa teh. Kieu ya, ayeuna mah ikhlaskeun we pare maneh. Heeh, kumaha. Ikhlaskeun. Udah geus eueuh. Mana hayang daek ieu paena di gulung pare. Atuh kamari Nabok, tapare. kamari kulingan ambet sama dengan ngabogaan. Oh, ieu sih ikhlaskeun we. Aya nempan ieu geus ditarik tur deui meureun ku Soalnya jadi main guys balik ah. Ngomong wae ah. Yang aing dek kabebak ieu. Sama dia omongkeun embung aing ngomongkeun batu meni ngabusa-ngabusa. Emang nyaho teh ieu naon? Ieu teh obat pembesaran kelamin. Mang apa? Bete. Ya orang salah kurang di Itu wae mana namanya. Dasar Das. maling teh maling. Tahu diri. Besok neng melepas pelakan dia, tekan pelak bambu tak merang-merang paling.